Bang TV parang lampu sahanya si Ijul hirup kene tuhnya. Kira apa enak itu? Ingin apa nih? Halo. Halo. Jul di mana? Biasa di kebon. Jeung saha? Nyalira. Oh, sudah terpanggil euy. Nya atuh dinya teh nilingas euy. Mentang-mentang di kota. Amang atuh ka dieu. Siap OTW. Sok atuh diantos. Ayo. Alah si Medi di mana nya Pasti mana di kebun sabulah. Tangkeun ah. Ma, kena Ijul heula. Assalamualaikum. Ini aing make sendal awe. Kebeneran euy. Woi. Wih, Monyet sia. aya si Jaka teh kulin. Si Jaka. Jaka mana lila di kota. Si eta paling di kota kamari. Kota ini teh di lauk daun. Di lockdown. Nya. Panjang cerita ke bang bari ngopi di saung. Aing sangat dong enggak saung nanti. Ayo, gas Tuh ketahuan. ayo lah, ayo suruh aing kumaha? Ah, santap bae lah. Ya tuh ayo. Aing, saha itu neun au ieu. Bagong. Emang bener ada ka dieu si Jaka? Arek, Ya tuh orang tungguan we. bukan aya kopi gitu teh orang kota. Temen awang urang kedaran bae yo. Yo. Euy. Datang oge euy. Jek mau kopi tak? Awak. Sip lah. Kumaha kabar di kota? Di tua. Aduh. Hari po. Gawe orang di PHK. Terus pesangon untuk keluar. THR komo. Pokoknya mah seribu mah. Jadi di PHK. Tadi nama dek arek kilu, hayang milu gawe jeung ente. Kamari geus ngomong wae hayang ka kota. Tuh arek nyusul tadi nama. Kunaon teu nelpon? Pulsa euy, teu boga pulsa urang mah. Lain ngomong kasih ya. Coba tah. Ajaran Tah. Bukannya kopi. Urang mau kopi. Mau komaha aya tah? Tak kitu mah rokok mau kopi ka dieu mah. Sesa ongkos. Ngeuni urang hayang kacai itu belah mana euy? Besok ya paling dia tak aya saung deui eta. Tuh cai di ditu geunaheun tuh. Urang nitip ya. Nah, sok. Bentar. Eta mah urang di kebon. Heeh. Kurang nikmat kumaha kopi aya, udud aya. Enak. Sok atuh geura buka rokona lah. Mah si anjing teh kosong euy. Piraku. Saduana eta. Dijakan itu. Teu bener. Geprek lah HP. Gila tuh. Aduh, teu na beuteung wa nyeri beuteung urang. Sadahar naon gitu tadi? Salah ada angin juga angin. Baru ngit nih ya. Mbak di dieu mah kebon ieu lah. Lagi udah ngopi atuh. Kopi naon sateh tah, deuleu tah tembong kumaneh rokok teh kararosong. Nyaho mah. Mana teh? Balik di kota teh ngadun nipu. Atuh hampura bae. Naon ya HP urang? Urang eta teh digeprek. Alah, Mana teh nipu. Tah Medi saksina ku saya digeprek eta. Aing mah kere Nyaho sih teh mah gede adat nu geprek-geprek bae. Geus cenah mah kieu. Ku urang digantian ku jagong. Jagong nu saha? Halus pokokna mah hayu ini tilu jeung aing. Jagong saha? Batur hayu geus. Hayu lah.
Nah, yuk. Mana? Anak pun ha. Gandeng ting, gandeng lubogana. Medi alus Tak bisa. Di passion di kota tah. Sok buru. Dan HP aing digeprek. Nya aing kudu maling. Mana dah? Be, kibaya cek aing malah. Malam gambreng bae. 7. 7. Ayo sok. Sok. Om Pimpalai hum gambreng. Teh, nyiksa aing goblok teh. Iya. Gas, masih mau bedog meureun. Geus ieu jeung aing. Guys, mantap guys. Agung amis. Tangkap. Mantap guys. Amis. Sok buru. Enak tuh. Wah, bisi nyaman bogana sih teh. Tapi kan ieu nah. Boy. Ayo bawa ini bawa. Bisi nyaman. Bawa. Coba. Mantap. Coba warangnya apa satu jagung manis. Anu batur. Bogana ke mana aja? Kayak hatur nuhun kanu bogana ieu jagung manisna. Tah ning aya suara ajan. Hampura urang, hampura eta HP digeprek. Masalah lockdown lah di pikiran, geus. Yang penting mah ibadah. Benar, Pak Ustad? Benar. Cocok. Ya ka masjid urang. Sip. Masjid urang ibadah ngadoa. Obatnya biar putus. Ya nuhun eta mah kan bukan Tinggal berbedanya. nuhun. Nuhun, wah. Nuhun.